Ibu-ibu kumaha lamun ieu pangajian dimimitian ku barang penta ngadoa teh ngaranna siapa pantu arosok tara ngadoa keur susah keur bunga keur loba duit keur loba hutang jawab mimin jawab tong ngahulang wae balikan deui jawab sing tarik ari urang dieu ingat ka Gusti Allah keur loba duit keur loba hutang. Pak Kades Agung pangapunten rata-rata manusia di zaman ayeuna dina nalika dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah lieu teueuh ragap taya nete semplek nincak semplak kaitu salah ka dieu lain init kacai kalah tiga jemur lumpat ka darat urus di soledat balik ka imah nyampak nu nararagi kakara sok inget ka Gusti urang mana garaduh ibu sametan gaduh karayang lunas henteu nya bayar sejengkupku hayang ijah mata kiwah urang sami-sami ngadoa ka Gusti Allah nu kahiji urang ngajerit maratan langit mojak maratan jagat nu kahiji mudah-mudahan urang sadayana masing dihampura tina sagala dosa perdosaanana masing ditampi tina amal ibadahna kalayan kecep anu terakhir napas nu jadi pamungkas dipunut kuno rahayu dicanak kuno maha kawasa dina nalika nyawa pisah jeung raga mudah-mudahan maut urang masing husnul khotimah nyandak iman Islam anu sampurna kalayan ditempatkeun dina tempat nu paling dipikarido kumantena surga ngaranna amin. Nah tengeunahun ceu uing mah dingeunah-ngeunah dia teh belaan sora geus pasrah geus rak oge dingeunah-ngeunah ameh ngeunah sararea ceu jawab balikan deui kusim kuring bieu ti luhur dikitu-kitu bener ceu kusim kuring bieu ti luhur dikitu-kitu berarti ece ti handap kudu dikitu-kitu leres teu tanya ka Pak Kades sok geus teu percaya lamun Pak Kades di luhur kikituan heug ibu Kades di handap kikituan ngeunaheun moal naon sia ngeunah teh amin aing mah amin kadinya lumpatna teh balikan deui mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di patempatan masing dihampura tina sagala dosa perdosaanana ditampi amal ibadahna kalayan kecep anu terakhir napas nu jadi pamungkas dipunut kuno rahayu dicanak kuno maha kawasa dina nalika nyawa pisah jeung raga mudah-mudahan maut urang masing husnul khotimah nyandak iman Islam anu sampurna ditempatkeun dina tempat tu paling dipikarido kumantena surga ngaranna amin. Ngerheras loba teuing hakang sampe jikan ya Allah ya Rabbana alhamdulillah pabelit aing ningali ieu ya hiji aya hayang atuh baturan-baturan ameh aing teu keung ya Allah jeung nu aya teh nu kieu subosen aja aing papanggih jeung nu kieu ngal penting urang ngobrol heula we aing mah ngobrol jeung ibu-ibu bu urang ngobrol heula curhat biasana ibu-ibu mah sok jujur bosim goreng rek nanya ka urang dieu di papan tes tengah penting bari tiris kursi nyang hareupan meja anu pantes cai naon jawab sing tarik ceuk reungeukeun Pak Haji Encang geuning di ditu balikan di aja sing tarik di papan tes jaya naon aja atuh tong susu sia teh ka ustad marada sopan saeutik nenen nah make jeung seuri aja ari di dieu bahasa lemesna susu naon geuning apa atuh lemes-lemes ku bahasa ka ustad teh datang-datang teh assalamualaikum
Waalaikumsalam. Ustad, aya naon? Duh pieutna bade eut cai kopi atau napi bade eut nenen. Aing geunah eueuh ngareungeunang. Jadi sok hayang nyanyi ya teh kasep bios nyanyi bios. Urang nyanyi heula we ayeuna mah nini tong merong era aing diperong. Tadi nini kieu. Nini ningali kasim kuring anu gerah. Dawing nempon nini mah musibah. Ampuran ini heureuy ya, campur heueuh. Likah urang ngalagu heula. Bagaimanakah aku kan betah ceramah. Tong surat cicing sia. Di sini saja aku sedang gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir susu pun tak tersedia. Jadi tengenah ngalaguna ke Pak Haji. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu cai susunya. Ampura Pak Haji heureuy aing kabari ngingetan. Dada rasaan mah di dieu teh loba warung gitu. Tapi kan bae eueuh daya teh cek dokter matak saya kana kesehatan laras teu. Sebab ini merupakan air murah. Murni. Ya Allah ya Rabbana hampura eueuh dasim kuring malamun nyarita ka mana we cek kolot jang maneh lamun nyarita mi HP kade caritakeun teh anu inget wungkul nu poho mah tong dicaritakeun. Gitu aja nya. Kamana we akang lah nyarita manu penting jadi doa. Duit. Kana naon geus ngomongkeun duit. Uing makan bae teh dibere duit oge ikhlas da insyaallah bakal barokahkeun. Bayar. Open bae teh dibayar oge nu penting balik ti dia menang amal mimin amal. Kang urang dia mah karari itu ngerakeun ih. Da ieu kokon kenca can kukuru nyudan. Da biasana nini lamun keur ngaji leungeun kenca teh sok ngurunyud. Ceuk kolot lamun leungeun kenca geus ngurunyud eta teh tere obe. Kemana we lah ya Allah bingah amarwata sudah bingah nutaya hinggana sim kuring tiasa calik di payunan para sepuh sadayana warga desa Sindang laka alhamdulillah daramang sadayana para bapak damang para ibu damang para murang kalih damang para pemuda damang, para pamudi damang, para wan aya sehat parawan. Alhamdulillah bisi garari eueuh aing. Nah cenah ustad makan nanya kitu. Pan eueuh tadi mana ayeuna teh keur geunyeleng. Ya Allah ya Rabbana abad teu di kampung teu di kota. Lain sadesa lain sanagara bahkan sajagat alam dunia keur geunyeleng kudu ngaranna tagening naon cenah sakali deui lamun cek urang cikalong mah eueuh eta corona teh bahasa kira tak dikira-kira jadi nyata corona teh eueuh kokorobet kana calana eta nu bahaya mah akang matak bareuh leres deh make jeung aya PSBB rupa-rupa zaman singkatan ya Allah ya Rabbana
Terus teu ece genyelang tadi mana ece ya Allah ya Rabbana eta corona menghancurkan segala rupa leres teu nepi ka naon pangajian dibubarkeun jumaahan ge dipere gara-gara si corona leres teu nepi ka proyek aing ge ceuk loba nu gagal banyak jadwal yang dibatalkan coba di aing teh tulus nerima duit DP beralik duit euy ya Allah ya Rabbana gara-gara si terus teu ya Allah ya Rabbana euy aneh bin ajaib ngadadak jelema loba marake masker leres teu boga masker putang pamajikan digunting ya Allah ya Rabbana anu dikajarian di kalucuan mah eueuh simkuring nuju liren di rest area wih di Cirebon eueuh wih ngaos di Cirebon eureun di rest area Masya Allah eueuh masih gitu digembok tapi kenapa kok ari warung di Baruka si ontohon eta aing nu dengar dia teh pake akal kan terus teu ya Allah ya Rabbana karim eta make jeung dina sajadah ya cakra ngadadak loba astronot sarolatan eta sholat make helm eta palebas sujud watir ungkuk-ungkuk ganda kahalangan ku kaca eta manusia sieun kene ku si corona tibatan ku Gusti sebel aing mah lah ka corona teh gerak ini corona ka itu heeh ngan aja di lemur aing mah si corona teh kakak didoakeun ku di teh eta mah aya nini dari bantuan dasar nini weuh kanyaho nini ayah naon ujang lain ieu aya bantuan di mana panitia di corona alhamdulillah Gusti mudah-mudahan eta corona masih panjang umurna goblok kan ini baru kan anak corona teh makhluk hidup anu aya panonan barudak corona teh geuningan bageut cenah sok barang bere ya Allah ya Rabb teteh peringatan ti Gusti lamun kurang dilenyapan bu lamun kurang rek kita pakuran pak corona merupakan peringatan di Gusti Allah merupakan pamejaan di Gusti Allah sabab di alam dunia geus loba jelema nu nonggong ka Gusti jelema nu maksiat ka Gusti poho ka Gusti sombong ka Gusti Allah leres ngakuna Islam tapi di nalika aya panggilan Allah kadang nyepelekeun bener tempo datang kusung pengajian hareha kita sholat talarang perjinahan di mana-mana pemabukan di mana-mana yang pada akhirnya Allah murka turunkan corona karek corona can adina si Toyota tete ya Allah dia teh panyempret di Gusti geus loba jelema sombong ka Gusti ngangkatkeun barbar sakintal masih keneh ka bawah ngangkatkeun beban 50 kilo masih keneh ka pangkul tapi teu saeutik pak manusia di zaman ayeuna kepira ngangkatkeun dua leungeun maca kalimat takbir Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua geus loba jelema teu marampuheun bener terus aing gogorowokan efek lapar ya datang akang aing diajak ngawangkung panya diajak dahar ya Allah jadi kieu gogorowokan Yos gogorowokan yos capek moan sahanu capek kayak da capek ge di barokah ini kan dibayar wae ini tong nyerakeun mah duit pan di sini rang kode-kode ya aing ngarti onaman pancek Bapak Haji Roma Irama geuningan sok di siniran eueuh Bapak Haji Roma Irama Soneta Group itu karena sang manusia sudah lupa terhadap Tuhannya leres geus loba jelema poho ka Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berpuasa benar geus loba jelema sarakah menghalalkan segala cara demi kedudukan demi tahta dan jabatan bener teu ambil ieu sikat ini nu penting aing cicing di luhur leres
janji palsu kayak itu ke memeh jadi pamimpin. Lamun aing jadi pamimpin, insya Allah rek nyaah ka Jeu Mimin. Lain mimin orang Sinang Laka, itu mimin Amerika. Mun aing jadi pejabat, insya Allah rek nyaah ka jelema malar. Padahal mawat nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, anu sebeh tetap sebeh, anu lapar mungkin beda gorogok lapar. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat angger mararat, anu makmur mungkin makmur. Tapi insya Allah di urang mamual aya buyuk kita doakan para pemimpin, para pejabat kita khusus nu aya di patempatan ku Allah masih didamel pamimpin anu adil, pamimpin anu nyaah ka rakyatna, pamimpin anu amanah, pamimpin anu sieun ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin.